Gunung gede gesan nyarandekeun hate. Sampurasun mugia rahayu sadayana. Tembang Sunda Cianjuran memiliki kehalusan ungkapan dan kekuatan imajinasi. Raga taya pangawasa, lamun kesasar nyalampet badan anu Untuk mengetahui arti isi hakikatnya, kita harus memahami kalimat dan kata-katanya. Kami mencoba menafsirkan kalimat lagu Lokatmala satu bait saja, dan tidak semuanya dibahas karena memerlukan waktu yang sangat panjang. Adapun bahasannya melalui hermeneutika. Hermeneutika adalah studi mengenai pemahaman, menafsirkan, menginterpretasikan tindakan dan teks untuk mengungkap makna-makna yang tersimpan atau tersembunyi guna disampaikan kepada manusia. Inilah lagu Panambih Lokatmala yang diciptakan Mang Bakang Abu Bakar tahun 1980. Lokatmala menurut Kamus Sunda Kuno artinya lokat yaitu bersih dan mala itu bahaya. Secara harfiah bahwa kita harus membersihkan diri dari mara bahaya. Dalam wujud tanaman, Lokatmala adalah bunga edelweiss atau bunga abadi. Selanjutnya akan kami bacakan satu bait syair atau rumpaka berikut ini. Gunung gede gesan nyarandekeun hate, pangrango kuring ngadago, gunung guruh da kuring mah henteu jauh, kaleuit salawe jajar. Makna ini akan dijelaskan dengan teori terjemahan bebas bahwa gunung gede tempat bersandar hati diungkapkan sebagai Tuhan yang Maha Besar tempat bersandar hati. Di Gunung Pangrango artinya pendengaran saya menunggu, seperti gunung guruh maknanya jantung yang bergemuruh berupa keinginan karena ingin selalu dekat dengan lumbung ilmu berupa sumber ajaran yang diwariskan dari peristiwa riwayat kehidupan 25 nabi. Untuk mengetahui lebih dalam, kita perhatikan ungkapan lagu Lokatmala dalam perspektif antropologi budaya menurut Dr. Dede Suryamah Eskar MSI, dosen ISPI Bandung sebagai berikut. Lagu Lokatmala. Gunung gede gesan nyarandekeun hate, pangrango kuring ngadago, gunung guruh da kuring mah henteu
jauh keleuit salawe jajar. Jadi kan aya no nyarioskeun kieu nah ya. Gunung gede gesan ngarandekeun hate. Pangrango kuring ngadago, gunung guruh da kuring mah henteu jauh. Kaleuit salawe jajar. Tah, ieu teh muhun upami dipilari di tempatna nya. Aya ieu teh gunung anu katingal gunung gede Pangrango ya. Tah sareng leuit salawe jajar ayana teh di Sukabumi ieu teh. Tapi upami nyokok kadinya mah ari gunung guruh di mana gitu. Da teu aya ari gunung guruh mah. Ari tafsiran bebas nama gunung gede geus nyarandekeun hate nya saha atuh anu tempat urang nyulayakeun hate supados urang tiasa muntang nya iwati Allah. Terus Pangrango kuring ngadago. Pangrango teh pangrungu. Nya telinga kita ini atau panguping urang teh nuju ngantosan naon dawuh. Da gunung guruh kuring mah henteu jauh. Nu ngaguruh naon iwati kahayang urang, jajantung urang. Nah, nurani urang boleh ngadago. Kaleuit salawe jajar. Nah, salawe jajar teh saha? Nya eta teh upami dinyokokeun kana Islam mah nya 25 nabi anu aya salawe. Ti mana teh kan si pesan-pesan ti rupina mah ti Kangjeng Nabi kitu nya eta teh. Dari penjelasan ini, jika dihubungkan dengan pendapat Wim van Janten, seorang peneliti kebangsaan Belanda, menyatakan bahwa tembang Sunda Cianjuran dipandang sebagai jalan mistis atau sebagai suatu alat untuk berhubungan dengan dunia metafisik. Seperti lagu Lokat Mala ini dapat disimpulkan mengajarkan sebuah kandungan filosofis untuk meyakini serta mengenal diri dengan Tuhannya. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan dijadikan ilmu pengetahuan antropologi budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Produksi Karimaca TV.